Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanos mudi. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngeraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajaranna si kamileung dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-53. Nah, mudah-mudahan ku aya ieu sira dongeng sunat teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kaum mitra-mitra sadayana. Di mana wae ayana disukulakna disiklukna anu sami-sami mikat cinta tur mikat resepna seni budaya Sunda eta ngamumpulkeun seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sapados teh nyangkolong ti kana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Panji sanan anu ngajak kasih bakul teuing arek ka mana. Si bakul oge nu teu talangke harita langsung milu diteuteup ku disabda anu memang satujuan jeung Panji Sanan. Cag urang Tunda heula Panji Sanan anu keur ngalalana anu keur nyebarkeun agama Islam. Kacaturkeun di hiji tempat. Di mana tempat eta teh mangrupakeun tempat kalahiranana si Kamileung. Si Kamileung anu kakocapkeun geus papanggih di jeung Mbah Eot. Mbah Eot anu geus balik deui kana wujud aslina nu ngaran Mbah Eot we. Sabab asal ti kampung eta. Dina hiji peuting Mbah Eot harita pok ngomong ka si Kamileung anu keur ngariung kabeneran di imah si Kamileung anu lega. Anu anyar dijieun eta imah si Kamileung. Si Kamileung ngaheulakeun masjid anu dijieun. Sabab di kampung eta memang eueuh masjid. Aya oge tajuk leutik anu paragi bapana we ti baheula aya. Keluarga di dinya mayoritasna kampung di dinya teh mayoritasna memang sebagian mah Islam. Si Kamileung aya di dinya anu ngawuruk ngaji jeung nu jadi pamajikanana. Dia lopa ngajadikeun bungah sabab eueuh hiji oge anu ngarti kana masalah itu jeung ieuna di daerah dinya. Memang agamana mah agama Islam. Sabab memang baheula Mbah Eot cenah Mbah Eot teh mimiti mah jaleman rada hideng. Anu sok ngawurukanan sanajan bari teu ceureuh oge. Ngarasa sieun ku Mbah Eot sanajan rada gelo oge cenah memang gagah. Jadi asupna kana agama Islam teh harita memang pikas jadi sieun ku Mbah Eot. Tapi lila-lila tina kasieun eta jadi kebiasaan nu antukna sebagian warga di dinya memang Islam. Mbah Eot anu geus papanggih deui jeung keluarga si Kamileung kasup si Kamileung anu jadi muridna harita. Sanajan memang ilmu si Kamileung anu jauh disaluhureun si Mbah Eot, tapi tetep si Kamileung ngahargaan ka guruna. Sabab manehna cikal bakalna ilmu anu dipimilik ku dirina teh nyaetna ayana ti Mbah Eot. Pok Mbah Eot harita neuteub ngomong bari neuteub ka si Kamileung. Kamileung euy, teu nyangka dewek bakal papanggih deui jeung ilaing jelema semplu euy. Going oge teu nyangka. Sugan teh wing mah papanggih deui jeung aki-aki jedul. Kumaha perkara lauk hiu euy, nu sering dipaokan ku urang. Wah. Teu nyangka di dewek euy ayeuna maneh boga pamajikan nu sakitu geulisna. Terus eta boga anak parawan, sakedeung deui parawan we anak ilaing euy. Nya bah euy, duh kabeneran. Oh, tapi sanajan eta budak parawan tapi dewek can apa geuni eta ngaranna saha? Ieu mah parawan teh bener-bener ieu geulis yeuh. Galuihan nu geulis nu jadi indungna meureunan ieu mah ieu. Atuh da kumaha bapana mun bapana nya kasep pasti we anakna ge nya kasep. Meni. Nanaon teh? Emang heuh ilaing teh sabenerna mah kasep ngan budug hungkul. Mari sok kana naon teh kana budug-budug we disebutan atuh da. Lain euy kieu dewek teh. Sabenerna aya pi omongan bener-bener pi omongan di dewek teh ka ilaing euy. Aya bejakeun
Sugu syukur-syukur mun ilaing geus nyaho jeung ngarti. Kumaha kitu bah? Jadi kieu euy. Ieu daerah teh juga ieu mah ceuk pamikiran dewek. Sabab dewek peuting tadi ngimpi. Ieu daerah teh dilinih ku seuneu jeung dilinih ku naon ngaranna teh? Ku lahar euy. Ahar? Nya. Tapi dewek oge teu bisa naon anu bakal kajadian di ieu kampung. Can bisa ngajabarkeun nah eta impian dewek teh, impian anu asli atau impian nu lain euy. Garasana ku dewek nepi ka nyata di ieu tempat eueuh jalma saurang-urang acan. Maksudna eueuh jalma saurang-urang acan teh paraeh tawa kumaha? Sabagian memang paeh tapi sabagian memang aya nu bisa nyalametkeun diri. Tapi kura ngadenge aya jalma nu nginstruksikeun. Tapi duka saha yen urang teh kabeh kudu pindah ti kampung ieu dina waktu minggu-minggu ayeuna euy. Kek. Kudu nyingkah ti kampung ieu. Eta mana orang nu kakupingku akang gitu pangintenan. Memang maneh pernah ngadenge gitu Kamileung? Memang bah. Sabenerna uing oge geus pernah ngadenge sawaktu uing ke beres salat euy, keur wiridan. Pernah nging kana ceuli tapi teuing jalmana saha, sorana mah memang make assalamualaikum sagala euy. Nya kitu uing ge geus mulak-malik nah bener ieu omongan teh tawan teu. Justru uing teh dititah pindah ti ieu kampung. Sabab cenah ieu kampung teh bakal kageunaan ku bencana bah. Uih. Dah sarua euy antara impian ilaing jeung ilapat anu ku ilaing kadenge secara langsung. Waduh. Bapak ilaing ka mana? Aya, Bapak uing oge. Sina ka dieu atuh. Cik eta diah lopa. Panggil Mang Dana euy, nyetoha ilaing. Sakalian jeung mai lain ka ditu sina ka dieu. Nya atuh sekedap Kang. Nya. Harita diah lopa ini tinggalkeun eta pitempatan pikeun ka imah anu jadi bapana. Anu sakasampak Matarsi jeung Mang Dana harita. Anu keur darariuk dina golodog. Mang Dana katingali keur ngagberan dadana we. Lantaran Mang Dana balik di kebon beureunan. Aya naon dia lulumpatan? Cek Matarsi harita. Itu pugu ge. Bapak sareng emas sana di sauran ku baeot. Emang aya baeot gitu di ditu. Aya Pak. Aya naon cenah? Nya aya naon mun sadaya ruas kieu kada datang pugu mati di sawah ieu teh. Aduh katuh perkawis naon nama aya nu penting saurna baris dicarikeun ka bapak sareng ka emak. Oh. Ya ya tuh kaditu lempeng ieu can asup ka imah lah. Nya tuh ayeuna we ka ditu Pak. Cakantaran di ditu ieu caina naon? Banyak ya tuh. Sanggeus puguh kitu Mang Dana harita jeung Matarsi. Nuna babawa anana nu mangrupakeun parang jeung sajebana harita. Bajuna mah da memang urut salat. Tadi di kebon jadi henteu kalotor. Leos Mang Dana jeung Matarsi harita nuturkeun nu jadi minantuna nyatana. Dia lopa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager bah. Alhamdulillah. Naon bapu eta sarariwas kieu. Sok diukeula. Maneh oge tah. Arsi diukeula sok. Nya maneh sarariwas kieu teh aya naon atuh bah? Puguh ge aya norek diomongkeun ka bapak jeung ka emak ieu teh. Kacida pisan pentingna ieu teh puguh ge. Kacida pisan pentingna. Kacida pisan pentingna puguh Pak, Mak. Perkara naon atuh ieu teh? Mah bapak ge jadi sayang adeng ieu teh.
Cek Mang Dana harita bari netep kana jadi anakna nya si Kamil. Jadi kieu dan oke tapi ulah kaget sabab urah non ngaran teh dewek ngimpi sarua jeung anak ilaing nya si Kamil anu si Kamil oke memang menang ilapat sawaktu geus salat cenah geus nyahoeun pamajikan lagi memang ya naon kitu Kamil nya uing teh ngimpi lain ngimpinya boleh sholat uing teh ngong teh kana cilikot ngajelenging aya nu ngomong inti nama kieu Pak urang teh di kampung ieu sakabehan ieu mah lain kudu urang luan tapi sakabehan ieu mah kampung di dieu teh kudu dikosongkeun dina waktu jarak saminggu ayeuna cenah ieu kampung teh bakal aya bencana gede nya ngagugu syukur teh ngagugu nyawayana sabab ieu kampung teh bakal rata cenah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah bener gitu teteh. Ya walau alam. Walau alam masalah bener jeung teu namanging Allah anu apal ngan urang beureunan anu di bejaan nah ilapat bener atau ilapat lain nah urang beureun tetep kudu waspada caringcing page kancing saringset pagi iket ulah nepi ka cileureun mun bisa nya urang kudu nuturkeun kana naon anu maksudna teh kana naon anu geus dibejakeun ka urang mangrupakeun ilapat eta ngimpi nu kadewek katarima sabab antara ilapat si Kamileung jeung impian dewek memang sarua euy. Mang Dana sirih reret jeung pamajikanana asa cangcaya tapi memang anu ngabejaan teh anakna anu disebutkeun weruh sawiduru winara apal samemeh kajadian jeung apal sanggeus kajadian magis pu keke cik nurutkeun maneh Kamileung nah ieu teh kajadian teh bener atawa henteu tapi lamun cek uing mah memang bener itu euy bakal aya kajadian Pak bakal aya kajadian sabab uing teh geus ngimplang ti kajauhan keneh ieu gunung anu aya di luhurnya eta gunung rancu teh bakal pepeus alias bitu sedangkan eta gunung rancu lamun bitu sanajan eta gunung teh leutik hutang tuna urang kebagian teh laharna Pak. Astagfirullahaladzim jadi urang kudu kumaha tuh ayeuna aing jadi hariwang kieu. Tenang keun dengekeun heula si Kamileung kumaha ieu jadi maksud maneh ayeuna rek kumaha Kamileung nya maksud uing mah da heueuh urang mah jalma mah pan kudu ikhtiar sanajan ieu memang teu bener ayana tapi tetep we jalma mah boga kasieun tur kudu ikhtiar we geus puguh di bejaan lain ka uing eta teh mangrupakeun ilapat anu bener-bener kejadian ku uing dibolak-balik oge eta ilapat teh bener nyana uing teh memang rek ngajak bapak jeung emak sebenarnya mah geus ngomong ka pamajikan oge tapi heuh can pok wae ti kamari teh kabeneran bahayot ayeuna ka dieu sakalian we uing teh rek ngomong ti kamari uing teh ngajak pamajikan ayo cekeun teh urang bubuara memang lamun bibiara kira-kira ka mana si Kamileung harita ngeureunkeun omongan anak bari ngaruungkeun halisna manehna ge bingung bubuara kudu ka mana ras inget kana hiji pepatah dinu jadi guruna si Kamileung hiji tempat anu dipika inget ku manehanana jaetana Jati Kemeling anu pernah dipapadonkeun ku Eyang Rangkas Jati alias Raden Jagatnata atanapi Prabu Jagatmata Prabu Jagatnata mangrupakeun bapak angkatna nyatana dia lo jadi kieu Pak uing teh sabenerna bah mak rencana uing teh arek ngajak pindah ka hiji tempat anu jauh memang ti dieu lamun lempang ti dieu ka ditu teh kurang leuwih beureunan 2 minggu. Wah 2 minggu 2 minggu eta teh lempang biasa 2 minggu teh urang teh loba eureun-eureunan lah kitu nyantai 2
2 minggu teh sabab ku jauhna. Eta tempat teh aya situan ngaranna teh Situ Jati Kameling. Situ Jati Kameling. Cocok Kameling euy. Lamun pindah ka eta pitempatan. Sabab Jati Kameling teh mangrupakeun hiji leuweung baheulana tetedan anu pernah dipake perang campuh ku ieu anak ilaing si Kameling jeung hiji jawara nu ngaranna Eyang Pancarbati euy. Dina waktu harita sababaraha puluh tahun katup. Eta Jati Kameling anu asalna leuweung genggong leuweung jati ayeuna geus robah jadi situ nu kacida pisan gedena tur endah. Eta situ nu kacidu gede jeung endah teh kunaon bisana jadi situ tina leuweung jadi situ ku alatan tarungna ieu jawara nu ngaran si Kameling anak ilaing jeung hiji jawara nu gagah sakti nu ngaran Eyang Pancarbati nepikakeun eueuh hiji ge tangkal jati anu hirup di dinya, eueuh hiji oge nu kemeunang sasatuan di dinya. Kabeh peren, kabeh itu kabeh ieu binasa. Katut batu-batu nu gede nu tadina aya ngaran Gunung Mas. Eueuh sabab geus kacentangan ku ajian-ajian anu memang hebat tu dahsyat. Anu hiji ngagunakeun ajian Janggadewa, sedengkeun anu hiji ngagunakeun ajian Gandarawisa. Anu pada saraya geus apal eta dua ajian teh anu memang eueuh lawan jeung tandingna. Anu ayeuna ajian eta geus kapimilik ku duaan. Tur ayeuna geus kapimilik ku sorangan sabab Eyang Pancarbati memang geus eueuh. Gandarawisa ayeuna geus napel dina awakna. Jadi ada teh Kameling pernah perang oge. Oh, pengalaman uwi mah loba mah sabenerna mun kudu dibejakeun ngan bung we ngabejakeun andal memang pasti mau percayanya kana mau klauk jeung mau kayam wae mah panjang kana kamari oge. Jadi kumaha tuh teh? Ayeuna mah tuturkeun kana kahayang si Kameling euy. Sabab di eta pitempatan hirup urang sakabehanana warga-warga nu derek milu ketetap kajaba anu moal milu tur kabangkang. Lamun anu percaya we ka maneh Kameling bakal marilu, lamun teu percayanya moal. Dina poe isukan urang kudu siap-siap mangkat di pitempatan. Ke. Ari anak ilaing ka mana Kameling dewek teu nempo-nempo euy. Aya bah. Sia teman tra keluar ti kamar. Cek dia lopa harita nanyakeun anak si Kameling. Anu memang jarang pisan mulamprang tra keluar ti kamar. Ya lopa ge teu ngamasalahkeun. Tapi keluar nanti anak si Kameling teh lamun peuting. Kitu ge lamun diajarkeun mangrupa-rupakeun ilmu ku si Kameling. Anak dia lopa jeung si Kameling Anu boga umur kurang leuwih 13 tahun 14 tahun. Awakna ni jangkung buukna nu panjang ngagebay. Pakulitan koneng umyang sorot panona hejo. Sorot panona seukeut, Irungna kuung-kuungan. Pipina cek paribasa nama. bisa ti salodat letah. Hejo carulang teu bener. Nu ngabogaan aji kasakten warisan tinu jadi indung jeung bapa. Sanajan si Kameling can nurunkeun sakabeh ilmu panemuhna, tapi eta dia anu ngaran Dewi keningan teh mangrupakeun hiji wanoja anu cerdas nakaranan dina narema ilmu tinu jadi indung tur bapa. Ilmu tinu jadi indungna geus kakawasaan kabeh. Tinggal ilmu tinu jadi bapana. Ajian tapak dewa dasarna Aji Janggadewa. Anu mimiti diajarkeun kudu jadi bapana tapi kageun tamat. Nincak kana ajian naga salapan alias bayangan naga. Tapi encan nincak kana ajian Janggadewa. Sabab ajian Janggadewa kudu geus sawawa. Eta budak anu ngabogaan ajian warisan ti jadi bapa jeung indung teh jelas
bisa disebutkan terloba omong terloba itu terloba ieu babaturan anu sausia na anu tangtuna ngarasa heran sabab bisa disebutkan sanajan eta budak teh urang kampung dinya tapi langka babaturan anu wawuh ka budak eta. Dewi kanya keningan sebenarnya henteu bregong. Dewi keningan anu gampang imut sanajan kasaha wae. Tapi memang Dewi keningan kunaon pangna bisa teu wararawuh sawa sakabehna ka eta kampung dinya. Beurang jeung peuting Dewi keningan kadang-kadang tara kaluar ti kamar, tara kaluar ti imah. Ngapalkeun curus, ngapalkeun itu jeung ieuna. Kadang-kadang Dewi keningan loba leuwih milih di kebon, leuwih milih di leuweung atawa di mana. Dibawa kudu jadi bapana. Supaya ulah kaget, ulah itu, ulah ieu di mana Dewi kening geus dewasa cenah ceuk si Kamilu. Inung jeung bapana Dewi kening tangtuna dua orang jawara anu memang bisa diperhitungkan komodi nu jadi bapana nyata si Kamileung geus jelas-jelas jawara kahot anu ngabogaan ilmu langka ilmu buhut anu diturunkeun ku guru-guru nanti bangsa jin kanyaah Inung jeung nu jadi bapa nyata si Kamileung jeung dia lopa tamplok kabeh sabab budak kur hiji-hijina tapi aya anu aneh dina si Kamileung. Si Kamileung anu sering di ngimpi papanggih wae jeung orok anu kasep nakeranan tapi duka saha eta orok ngaranna. Eta orok teh diprediksi ditilem ku si Kamileung tapi tetela can kanyahoan saha sabenerna eta orok anu sok datang wae kana impian. Timimiti orok borojol nepi ka orok ayeuna geus dewasa katingalina eta orok teh datang muncul wae dina impian. Teu nyaho ngaranna saha eta orok kan anu jelas eta orok teh anu ayeuna geus ngajengelek jadi dewasa. Si Kamileung ngarasa bingung tapi teu ngomong kanu jadi pamajikanana sok sieun salah arti. Sok kadang-kadang si Kamileung lamun keur ngahulang sorangan manehna sok mikiran saha sabenerna orok anu sok memang terus-terusan ngimpi kaimpikeun ku dirina. Samalah eta orok teh pas papanggih padu hareupan mah nyebutna bapa sagala rupa ka si Kamileung. Si Kamileung memang dianggapna keluarga sakabehanana dianggapna resih we meureun dina waktu harita mah. Sabab si Kamileung sajabana jago ilmu di sagala rupana. Sanajan jalma teu nyaho kabeh yen si Kamileung buka kagagahan. Lantaran si Kamileung tara nemongkeun kagagahan. Cukup si Kamileung ngalakukeun naon anu kudu dilakukeun. Tara nepikakeun nemongkeun kemampuan nu sanyana. Kakocapkeun isukanana. Si Kamileung jeung sawarga-warga sakabehanana nitah ka warga anu sok biasa mantuan si Kamileung harita ngumpulkeun warga-warga anu lain. Antukna isuk-isuk keneh sanggeus meletek panon poe. Duka jam sabaraha da waktu harita macan aya jam meureun. Ngan cirina teh panon poe nu geus meletek harita beurang naek ka luhur eta geus cukup. Pikeun init, pikeun ka sawah, pikeun itu jeung ieu. Sararea warga urang Cipancur harita geus ngumpul. Salah sahiji tua kampung anu ngaranna Ibrani harita ngomong. Punten jang Kamileung ieu teh aya naon bapa nepi ka reuwas kawas kieu yeuh. Margi tarat-tarat disasari isuk enjing-enjing keneh tos dikempalkeun ieu teh. Memang benar isuk-isuk keneh geus dikempalkeun dikumpulkeun ku uing. Sabab uing teh menang ilapat euy. Tapi ieu mah percaya syukur teu percayanya. Teu naon. Tapi ieu ilapat teh itu bener-bener datangna leuwih lain sakali tapi leuwih ti 2 kali anu hartina. Lamun ilapat datangna leuwih ti sakali atawa 2 kali hartina eta teh bakal jadi kenyataan katurug-turug aki uing nyaeta aki eot oge sarua ngimpina deui jeung uing. Ke. Da ujang teh ngimpe naon kitu ieu teh. Darak-darak harita si Kamileung
ngabejakeun impianana manehanana anu memang kedatangan salah saurang jalma. Sajabana teh kitu si Kamileung oge ngabejakeun yen manehna sabere salat menang ilapat sabaraha kali. Kudu pinah ti eta tempatan. Warga barang ngadenge omongan si Kamileung sakabehanana anu ngarasa ketir aya, anu hare-hare we aya. Sabab henteu jalma teh henteu sakabehna pro. Tangtu aya nu kontra, aya nu percaya kana naon anu jadi impian si Kamileung. Anu kontra pangesti ngarasa keung jeung sieun ngarasa hayang milu pinah jeung si Kamileung anu geus ngabejakeun si Kamileung arek pinah ka hiji tempat anu memang jauh jua 2 minggu lempang ti dinya. Mapai-mapai leuweung tangtuna. Tapi aya bapak-bapak anu memang ngabangkang. Kaasup eta bapak-bapak teh. Tangtuna hiji jelema anu dianggapna gagah tur beunghar di daerah eta. Eta jalma teh tayalian Juragan Damar. Juragan Damar jeung sabalad-balad we model Ki Bahrum, pen-pen jeung sajabana. Anu jelas teu percaya kana naon anu diopsapkeun ke si Kamileung sabab si Kamileung anu dianggapna masih kena jelema teu hidang anu geus balik ka desa. Kula ngarasa teu percaya euy. Nya eta mah kumaha juragan rek percaya rek henteu mah. Ngan ai keur uing pribadi mah, uing percaya jeung uing dina poe ayeuna keneh uing ke pasosore rek ini. Arek beberes uing rek pinah ti kampung uing sakalian rek pamitan ka warga-warga. Atuh warga-warga anu rek milu ka uing nya syukur. Atuh anu teu milu nya teu naon sing salamat. Kitu uing mah ngadoakeun nu teu aneh-aneh kitu. Pangrasa uing mah euy. Impian mah sararea ge pernah boga cek sarasa urang. Tapi can pernah aya nu nyata. Nah, impian maneh kudu ditarima ku dewek segala rupa. Tong salah sarti baraya. Uing mah tinita kudu ditarima impian uingan uing mah ngabejaan. Yen uing teh pernah ngimpi ieu kampung teh bakal dilanda ku bencana. Uing ngabejaan. Uing mah percaya jeung uing mah dina poe ayeuna keneh engke pasosore bakal ini tieu pi tempatan sabab uing diparentahkeun oge saminggu ti harita uing kudu geus ini tieu pi tempatan jadi uing ke sore rek ini atuh jalma-jalma warga dia anu rek milu jeung uing nya alhamdulillah syukur lamun anu moal nya teu naon uing oge moal maksa eta mah balik deui kana masing-masingna. Jatira naon lamun maneh arek init mah nya init we sorangan ngan keur kami mah urang dieu nyawah dah tuh. Lahir di dieu, aki di dieu, uyut di dieu, ayeuna ujung-ujung ngadenge impian model maneh kudu pindah ka mana? Teu puguh, bari jeung lempang 2 minggu segala rupa. Alah, asa teu asup akal keur kami mah. Yang geus we atuh kitu mah. Ku dewek teh kami sakabehanana meureunna anu ieu mah sing kira-kira saan rek milu ieu sok acungkeun leungeun meh puguh jalma ngitungna pisahkeun tempatna abe anu ngacung harita aya sakana setengahna nu rek milu ka si Kamileung anu teu ngacung oge aya kana setengah jadi geus kanyahoan ayeuna anu percaya ka si Kamileung anu percaya ka Baheot berarti aya kana setengahna ti warga di dieu nya. Sedangkeun sasana berarti anu moal milu. Jadi kitu we nama meureunnya uing men tadi hampura ieu ka sararea. Anu rek milu mah wayahna jug baralik ka imah siapkeun sagala rupana bawa anu sakira-kira ka bawa mah. Ngan aya nu teu ka bawa mentak ribet di jalaman nya ulah mawa we sabiasana kitu. Keun da masalah rezeki mah bakal manggih ge di jalan ge. Kitu rezeki mah jalma mah pasti usaha nu penting mah. Itu ayeuna model urang ti dieu ayeuna inat nya usaha hayang salamet jelema mah ulah cicing wae lamun hayang salamet mah gitu. Kumaha maneh we eta mah ngan anu jelas kami sak balad-balad moal mantak nyingka euy antukna eta babadamian teh beres jalma loba nu kukulutuk pajarkeun si Baheot lamun geus aya si Kamileung di kampung eta
pasti bakal riweuh deui wae. Si Kamileung anu antukna harita anu geus bebenah di dinya geus nyieun imah belasan tahun cek paribasana ti saprak datang si Kamileung geus pangnyienkeun imah sagala rupa lantaran nyaho warga-warga anu pro ka si Kamileung. Si Kamileung mawa pamajikan anu pinter ngaji jeung sajabana nyebakeun diri atanapi mikeun barudak-barudak anakna pikeun dia huruk diajar ku si Kamileung jeung dijadi pamajikanana. Kurang leuwih 18 tahun si Kamileung aya di desa eta isaprak datang harita tapi ka ayeuna. Si Kamileung anu geus bebuara boga tanah boga teh tatanen jeung sagalana tapi kakeun boga anak nepi kakeun ayeuna boga anak teh umurna nyatana kurang leuwih 13 tahun 14 tahunan anu ngaran Dewi Keningan. Dewi Keningan anu ngajangelek jadi wanoja anu geulis tur gagah sakti. Tapi sakabehanana nu nganyahoan. Kur keluarga si Kamileung we anu apal yen Dewi Keningan teh memang gagah sakti. Waktu pas sore jalma geus ngarariung di hareupeun imah si Kamileung. Si Kamileung oge harita ngecelakeun Cipanon. Dewek batur ngarasa berat rek ninggalkeun imah padumukanana anu dialus-alus, anu dibersihan, anu diitu jeung ieuna. Manehna selama 18 tahun ayeuna ti saparak datang deui ka dinya. Geus bubuara di kampung eta, di kampung Cipancur. Niatna rek tepi ka kolot tepi ka aki-aki manehna tapi gerang aya ilapat anu kudu pindah ya tapi tempat. Daek teu daek si Kamileung sakeluarga kudu ninggalkeun eta pi tempatan kasup paheot anu memang nuturkeun. Pas sore panon poe geus ampir lengsir antukna bring sararea harita ngabring. Warga-warga urang dinya anu ngece anu nyeungseurikeun. Pajarkeun jalma garelo anu memang teu boga otak, pirananku ngimpi pirananku nu kitu tapi sieun. Si Kamileung jeung sabalad-balad teu medulikeun kana naon, manehna percaya ka si Kamileung 100%. Yen kajadian bakal datang. Si Kamileung anu tukang ngawarah ngaji, anu tukang segala rupana minangka kiayina we meureun dina eta pi tempatan mah. Da memang si Kamileung kasurupan naon teh kasartaan. Dibantu oge ku Bah Eot. Anu sanajan Bah Eot dianggap jelema gelo, tapi sabagian warga Bah Eot memang bermanfaat nakarahanan. Sabab jelema gelo anu memang mampu ngawuruk ngaji, mampu ngimaman ngampu. Itu jeung ieu hartina ti jelema gelo eta urang dinya bisa diajar ilmu agama. Kasup si Kamileung sorangan awalna ti jelema gelo eta anu ngaran Bah Eot anu disangka edan sangka gelo manehna bisa guguru. Iwati si Kamileung anu apal yen Bah Eot teh sabenerna jelema anu bener lain jelema gelo. Sakabeh eueuh nu nyaho. Iwati rahasiana aya di si Kamileung we jeung Bah Eot duaan anu nyaho. Jeung pamajikan si Kamileung anu ngayan nu ngaran Diah Lopa. Ngabringna si Kamileung beuki lila beuki jauh geus teu katempo deui. Saya jalma urang kampung harita eak-eakan surak lantaran jalma nu dianggapna tukang halangan itu jeung ieu kana ka gorengan kana ka itu jeung ieuna ayeuna geus eueuh ti kampung eta. Seolah-olah pesta ditinggalkeun ku si Kamileung jeung Bah Eot jalma nu tukang ngaganggu maranehanana. Jalma beunghar anu dipingpin juragan damar kacida pisan bungana lantaran eueuh teu diganggu deui ku Bah Eot. Geus 18 tahun manehanana baheula sawaktu si Kamileung masih kene ngora aya di kampung eta jelas si Kamileung piomongeun keranan ayeuna si Kamileung lilana geus balik di kadinya ti saprak kawin lilana 18 tahun ayeuna geus ka 18 tahunna si Kamileung nyingkah puguh we asa mobok menang gorowong asa bunga jalma nu kahuru biru. Si Kamileung anu lempang harita pangheulana dituturkeun kudu jadi pamajikan jeung anakna. Nu saterusna bapakna jeung indungna oge Bah Eot anu sarua kabeh mawa buntelan nu lengoh hiji oge. Kasup anak si Kamileung Dewi Keningan. Dewi Keningan anu tara loba omong ngabetem we sajroning perjalanan teh. Kabeh geus pada apal Dewi Keningan anu memang
hese tina diajak ngomong lain tuh bisa ngomong. Justru sekali ngomong oge Dewi Kening mah memang seukeut. Tapi sopana Dewi Kening teu kanu kolot teu kanu gede. Ngan pedah dina omongan hungkul Dewi Kening jarang kadenge. Sanggeus aya di perjalanan sakitu cukup jauh. Si Kamileung ngarasa lamun keur diri manehanana mah jeung dia lopat ceuk paribasana atawa baheot bisa ngalakukeun ngabrelet 1 4 atawa ngapung cek paribasana lantaran si Kamileung geus dipinuhan ku ilmu. Tapi ari mawa warga kieu mah manehna hayang nunjukeun kudu sarua we, capekna kudu sarua, ituna kudu sarua. Manehna pamimpin tangtu ulah nunjukeun ka anak buah atawa ka wargana yen manehna jalma nu bisa tur mampu. Si Kamileung anu neuteub harita ka tukang bari pok ngomong. Asa kabeh warga wayahna euy urang areureun sabab uing nyaho maneh teh carape kabeh oge awewe boh lalaki komo nu ngais budak jeung ngagandong mah geus we anu urang saeutik-saeutik eureun nu penting mah ayeuna mah kajeunting saeutik naon teh kajeunting lamet tapi salamat kitu. Satuju tuh. Setuju. Sararea harita satuju. Geus ayeuna mah di dieu we eureun. Sabab ieu tempatnya cocok jeung eureun urang tuh loba tatangkalan bisa istirahat itu jeung ieu nang ke isuk-isuk urang ini teh kumaha nya. Ayo. Sararea harita areureun. Bekal anu dibawa harita diparatesek di dinya. Anu ngaliwat teh mah anu itu teh mah lantaran mawa perbekalan. Naon anu aya di imah dibawa harita. Kan penah teu loba teuing da ngaran-ngaranna jalan. Eueuh nu mawa itu, eueuh nu mawa ieu. Mun saayana we hungkul. Sakira-kira kalaparan mah kumaha engke we carana. Kitu ceuk si Kamileung. Antukna sararea warga urang kampung Cipancur anu dibawa pindah ku si Kamileung ka hiji tempat anu memang jauh. Encan saparapat-parapatna acan. Harita areureun di hiji tempat. Sararea nu gemprah nu langsung sare aya we anu layang barang dahar we aya nu ngagayem we aya rupa-rupa jalma bari ngobrol jeung keluargana kitu jeung kieuna. Tapi teu katingali rasa kaduhung ningalkeun anu jadi lembur tadi hungkul caririk teh pas rek init tapi ayeuna mah katingali bareragna karanan percaya kana naon anu diucapkeun ku si Kamileung, percaya kana naon anu diucapkeun ku Baeot. Baeot tina kesempatan eta harita ngariungkeun barudak mamatahan itu jeung ieu nah supaya ulah jenuh supaya ulah ieu nya kitu di si Kamileung jeung Dewi Kening oge mantuan supaya ngaberagkeun ka warga-warga urang dinya lamun salat kabeh berjamaah kajenting dina jukut dina batu di mana-mana kaayaanana kajenting karasa ripuh tapi tenangna karana di waktu ka waktu rombongan si Kamileung anu ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat catang pinang ngaliwatan saban kampung kaliwatan desa-desa kabeh jalma nararanya bade ka mana rek ka mana. Wah pokona jawaban pertanyaan kadang-kadang si Kamileung loba jalma anu ngahayap ka si Kamileung sabab geus loba jalma anu ararapaleun ka si Kamileung teh saha. Sabagian warga anu dibawa ku si Kamileung rungkah ringeus sabab kunaon si Kamileung bisa wawuh jeung warga-warga anu lain. Si Kamileung pangalamanana anu memang pernah ngalalana tangtuna pernah singgah di tempat-tempat di daerah-daerah tur nulungan ke daerah-daerah nulungan ka rahayat ayeuna babalesna anu lapar bisa dahar anu itu bisa dahar anu nanaon bisa kebantuan ku warga-warga anu kasempangan ku si Kamileung. Saminggu si Kamileung harita geus aya di setengah perjalanan sakapeung sare di leuweung sakapeung sare di imah warga sakapeung oge sare di tempat-tempat anu hara-hara tapi eta teh jadi masalah ke si Kamileung. Alhamdulillah nak para warga teh dibere kuat eueuh hiji oge anu ngarasa muriang panas tiris gara-gara leumpang kabeh semangat kabeh antusias pasti bakal nepi. Sedengkeun di tempat lain tempat anu mana urut kampung si Kamileung anu ngaran Cipancur imah-imah nu araya di dinya nu alus dicicingan ku warga atas parentah tua kampung anu teu milu kadinya. Juragan
damar harita mak kana harta anu ditinggalkeun ku si Kamileung sabab si Kamileung didinya kasebutkeun beunghar sabab si Kamileung anu tatanen hartana beak we kabeh keluarga didinya anu naringalkeun eta pitempatan lantaran sieun aya bencana sararea nyela ka si Kamileung bali seri-serian ku goblok-goblok nangaran si Kamileung moal aya harta bana anu sakitu aralusna ditinggalkeun ieu beas pare ditingali nepi ka numpuk ieu ditinggalkeun jalma teu hidang ieu jalma elan jalma edan ieu mah geus bener ceuk para warga harita nu ngarasa suka bunga anu geus nyicingan imah si Kamileung masjid harita dirakrak lantaran didinya eueuh nu jadi agama Islam dirakrak nanaon nu aya didinya paninggalan si Kamileung sagala anu berhubungan jeung Islam dirakrak pokona geus Kampung Cipancur kajeunting loba jelema sibuk ka ditu ka dieu tapi karasana sepi nakaranan angin mimiti tiis we saban peuting sararea warga ngeluhkeun tina tiis eta kadang-kadang panas anu nyongkab nakaranan jalma-jalma sarare di laluar kadang-kadang lantaran kabeh ngarasa alam anu beda riungan di posona harita karasa salah saurangna ngomong bari dibubulikeun anehnya euy kunaon ieu alam teh beuki panas wae rasa-rasana aing pugugen jeung saminggu ayeuna gempa geus aya kana 5 kali nah euy bingung aing mah kunaon nya moal kitu kanyataan euy omongan si Kamileung teh wah sia teh ngimpi ti mana teuing bisa jadi deuleuh ulah sok percaya karena tahayul deuleuh ngimpi teh tapi kumaha lamun nya aing mah euy ceuk sarasa urangna nu keukeuh rasa miner lantaran si Kamileung teh lain jalma sambarangan ceuk pikirna bisa wae kanyataan kejadian impian si Kamileung bisa jadi kenyataan tur murka ka alam anu di tempatan kumaneh di waktu ka waktu teu karasa 2 minggu si Kamileung harita leumpang anu antukna kabeh geus nepi ka salah sahiji tempat anu asing keur sararea oge iwati si Kamileung diah lopa oge bah eot anu apal kana eta pitempatan teh hiji tempat anu endah nakaranan di hareupeunana aya situ anu anyar anu sawaktu kurang leuwih meureun 18 tahun eta situ teh kajadianana sawaktu 18 tahun ka tukang si Kamileung anu tempur ngadu jajaten jeung hiji jawara anu ngajadikeun eta situ anu ayeuna diaranan we ku si Kamileung eta situ teh situ Jati Kameling sabab awalna Jati Kameling teh memang kebon jati anu di mana-mana aya tapi sageus runtuhna kebon jati akibat tarung leburna taneuh-taneuh anu ngajadikeun taneuh karentom tur jadi situ kenangan keur si Kamileung kan si Kamileung teu ngomong we iwal tibah eot anu apa sabab lamun ngomong si Kamileung oge bakal disangkana ujug piraku gitu tapi memang eta kanyataan sararea darariuk dina taneuh anu lempar eta taneuh teh anu teu jauh ti situ si Kamileung anu luak lieu ka ditu ka dieu harita pok si Kamileung ngomong ka Mang Dana anu jadi bapana Pak kumaha Kamileung kumaha lamun urang nyieun sasaungan we di dieu Pak tuh maksud maneh teh urang rek bubuara di dieu ieu panugaranna Jati Kameling teh oh ieu nu Jati Kameling teh urut perang maneh teh ai maneh perang di mana perang teh di tengah situ teh binangka eta teh meureun kebon jati bah eta teh kebon jati sebenarnya ieu teh kabeh oge nu ditiukan ku urang oge kabeh kebon jati ngan kulantaran ayana perang ayana tempur ngadu ilmu ngadu jajaten kaayana jadi robah ayeuna jadi hiji situ Kamileung teu nyangka
bapak mamane boga ilmu ka baduk cerber gitu. Bapak ngarasa bunga sebenarnya kamileung. Ya pak. Ya eta mah kumaha maneh we ayeuna merek nyeun di imah nya bapak mah miluan we kumaha ge. Ceuk Mang Dana harita anu memang katingali geus kakolotanana nya kitu na inungna. Lantaran Mang Dana nu geus kolot, bet si kamileung wae umurna ayeuna kurang leuwih beureunan aya 40 tahunan sugan. Kasebutkeun geus boga budak parawan. Si kamileung anu memang telat dina boga anakna harita teh. Lantaran teu mikirkeun heula boga anak si kamileung. Mikirkeun itu jeung ieuna heula. Ngurus warga, ngurus supaya itu jeung ieuna nyieun masjid segala rupana. Si kamileung harita mere bewara ka sakabeh warga. Bari nangtung dir ibarat nangtungna saurang raja. Pok si kamileung harita ngomong. Ka sakabeh warga anu aya di dieu uing ayeuna arek mere bewara. Urang teh ayeuna geus nepi ka tempat tujuan urang sabenerna mah. Oh, tos dugi jang kamileung. Geus. Ieu ngaran tempat anu ngaranna nyaetana Jati Kameling. Tah ayeuna ku urang-urang dijieun ngaran kampungna Desa Kameling. Ieu urang jadi tempat padumukan urang anu nyangharepan ieu situ ieu nu bakal jadi tempat usaha urang, tempat kahirupan urang asal urang bisa. Tuh kaditu bisi rek tatanen, tuh kakalerna bisi rek tatanen. Bisa milah-milah terserah di mana. Kumaha rek nyieun imah di mana, potongan model kumaha gitu. Tah uing boga jatah hayang uing di dieu rek nyieun imah, nu ditangtungan ku uing ieu boga imah nu nyangharepan kana ieu situ. Ya abi ge belah dituna meureunnan. Nya kumaha maneh we, ngan ulah padeukeut teuing wayahna. Tuh batasna tah. Tuh batasna di ditu aya tingali aya batu anu gede, tah eta batasna sok di dieu jinan imah ka ditu ngarempet. Terus kawetana batasna tuh tangkal itu, katukangna tuh batas itu tangkalna. Oh, ngamun-mun atuh kitu mah. Antukna sararea awewe lalaki harita. Nareangan tangkal anu sakira-kirana dipake imah. Jalma sakabeh eueuh nu silih bantuan. Sabab sakabehna harita masing-masing sakeluarga nyieun imah masing-masing. Sapotongan masing-masing, saalus-alusna sakumaha manehna. Di waktu ka waktu manehna ting garedok we saban peuting, saban poe, saban beurang. Si kamileung anu kasebut loba wargana teuing sabaratus warga kadinya jeung si kamileung. Sabab Cipancur teh mangrupakeun hiji desa anu gede kasebutna dina waktu harita. Hiji perkampungan anu subur. Nu tangtuna loba warga. Si kamileung harita nu antusias meres-mereskeun ngangkutan batu jeung sajabana si kamileung. Teu katinggalieun Dewi keningan oge miluan. Mang Dana pamajikanana Mang Dana indungna si kamileung. Yah lopa eueuh hiji oge anu cici. Si kamileung dina waktu harita peuting keur mikir. Manehna hayang nyieun imah model kumaha bingung. Barang keur bingung kitu harita kadenge sora angin anu ngajius harita tarikna keranan. Kadenge oge ku para warga. Para warga nu kadenge ting carileung. Ngong kadenge sora tan katingali. Tapi si kamileung dia lopa ngadengeun tapi nu lain memang teu ngadenge. Assalamualaikum anak ama.
Diah lopa oge anjeun kamileung. Waalaikumsalam. Duh, geuningan. Gusti Prabu Jagatnata. Ama. Ama. Diah lopa anak ama. Kunaon ting harulang capek. Ama. Dah lupa serengkang kami lagi ayeuna nuju bangun, tapi bingung. Dah nggak bangun sapatos kumaha, Ama. Arek dibantuan ku ama. Dikedah, Ama. Masih kena inget kadarondana. Darondani. Nya. Darondani mangrupakeun patalukan anjeun Diah lopa. Ponggawa di kerajaan ama. Di kerajaan aye. Darondani bakal ngabantu ka anjeun ka sakabeh warga di dieu. Keun ama teu bisa nanaon. Tapi ama rek ngabantuan. Ieu tempat bakal dijadikeun hiji tempat anu aheng. Cikal bakal kapamingpinan hidup jeung keluarga hidup di ieu pitempatan. Maksud amat teh naon atuh ieu teh? Kamileung Diah lopa anak ama. Ama moal arek ngomong ayeuna tapi ama rek ngirimkeun pasukan ka ieu pitempatan rek ngabantu ka anjeun. Sok ayeuna mah istirahat sarare sing genah nakerana. Tapi tong kaget lamun ieu tempat pakarobah sakatika. Ama. Emang bakal tempat pakarobih awas kumaha, Ama. Diah lopa anak ama. Sok we anjeun mah istirahat geulis. Ama teu tega ningali anjeun anu ulu atlet ku kesang wayaki masih keneh gawe. Eta incu ama tapi ka ngagoler kitu. Deudeuh teuing. Deudeuh teuing Dewi Keningan. Ya budak sakitu geulis digoler-goler tina tan. Isuk bakal robah. Eta sora teh geus teu kadenge deui. Si kamileung jeung Diah lopa ting carileung tetela anu masih keneh beunta teh manehanana we duaan. Ningali indungna anu ngagoler dina taneuh anu ku disimutan we harita. Udang daunan sawareh mah lantaran teu cukup simutna. Ningali anakna harita anu murungkut iriseun meureunna. Celak cipanon Diah lopa ngecelak ningali anak teu tega sanajan anak geus gede ari ningali kitu mah. Asa ningali gemel meureunan. Oh, si kamileung harita ngomong. Ya. Maksudna ki Jagatnata teh eyang Jagatnata teh naon nya? Aki jeung rek ngarobah sagala naha. Terang pugu Kang. Terus dia masnya saleuleus ya. Teu lapar dia. Teu lapar mah Kang tapi tuluh. Anyang geus aturan sarere ah. Oh, da geus peuting urang hungkul nu hirup teh ieu teh batur mah tuh tingali geus gemprak kabeh. Harita peuting harita dipepende ku angin reup sararea sale di alam terbuka lantaran can boga tempat. Bangunan-bangunan anu tina kai harita geus rajeg rarangtung tapi dah can bisa dipake. Kakara masang tihang teh mah itu teh. Reup Diah lopa sare nya kitu di si kami. Kaayaan simpe jemping dina peuting harita. Eak kanana pasukan prajurit di negara aye harita anu nyerbu kadinya. Lain nyerbu arek
ngarah jiwa. Tapi eta pasukan teh saperti biasa anu dipingpin ku hiji jalma anu jangkung badag anu ngaran Darondani. Pok Darondani harita sanggeus nepi ka perbatasan harita ngomong. Sakabeh bangsa jin, sakabeh prajurit dina peuting ayeuna urang bakal digawe nepi ka waktu datangna letekna panon poe ti beulah kulon ti beulah wetan. Ayeuna urang bakal nyieun istana sakalian jeung imah-imah anu aya di dieu. Istana Jati Kameli ngaranna sakumaha parentah Gusti Prabu Jagatnata. Sanggup anjeun ngerjakeun ngagawekeun tina ayeuna waktu nepi ka engke subuh meletekna panon poe datang ti beulah wetan. Sarup sanggup. Lamun ayeuna sanggup hayu urang sararea kerahkeun ieu jalma, kerahkeun tanaga, kerahkeun pasukan. Urang ngabangun karajaan anu tangku kudu leuwih endah ti karajaan anu aya di nagara urang karajaan aye. Sabab dinten teu oge Gusti Nyimas Diahlopa teh putra Gusti Prabu Jagatnata. Maju teras ieu bangsa manusia nu ngagaloler ieu dikamanakeun ieu. Urang sihir bangsa manusia supaya teu ingeteun sina sarare tibra. Terus Gusti kamileung aduh kedah kumaha? Ulah ge bing kudu kumaha geus ayeuna marahayat eta jalma eta. Urang dipinahkeun dihijikeun supaya ulah ngahalangan tuh kabelah ditu we duk barawaan kabelah ditu